Nyaeta ku doa ul fuqara bi doa il fuqara doa anak jalma-jalma anu fakir. Nang kade jalma anu miskin, jalma anu fakir teh ulah rasa. Jangan berharap teh asahina. Bahkan cek sebagian kata dalam urang hayang diangkat di darajatna ku Gusti Allah anu luhur kudu urang sasaran jalma-jalma anu miskin. Naon artina? Sampai eta jalma anu miskin teh eta kadeurina kangge wa yuhibbul fuqara wal masakin. Jadi eta jalma fakir jeung miskin eta kadeurina nyata junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan doa anak eta jalma fakir teh nyaeta ngajadikeun sabab ngadeuna alam dunia. Lamun teu aya jalma anu fakir jeung miskin, halakal agniya bakal rusak jalma-jalma anu beunghar. Ye contoh, lamun pagatua kamu tanah sahektar dipegamel maju kusorana malintang kusorana ngaku punya lera nyata wah kira-kira kira-kira segala ku akhir lain lah punya lera insyaallah. Geus kabayangkeun pada tuanya segala nyari kira-kira bakal kumaha jiwa urang ruksak. Mana ulah ngahina ejen sapertosna ngahina-hina ka jalma anu fakir ejen mis peda urang beul geuning ngadeuna alamunnya teh kuduana jalma-jalma anu fakir saur Rasulullah. Mana kade masakin diantarisna lamun jalma anu fakir jeung miskin dipasihan ku jalma anu beunghar nya kadang-kadang sakandrana teh bari ceuri bakat kubu paengan cek sebagian keterangan siksa jalma anu utamana amal anu masukkeun eta kabungah kana hatena jalma mukmin. Apa caranya sadina eta pakutamana amal utama amal teh ngalebetkeun kabungah ka jalma anu mukmin. Kan orang macam biasa ngabungahkeun ka jalma mukminnya. Mana kade ulah urang contoh jalma fakir jeung miskin urang susah. Cek sebagian keterangan jalma anu fakir jeung miskin bari takwa ka Gusti Allah nyaeta pang enteng-entengna hisabat tina hartana pang payuna jalma asup ka surga tibatan jalma anu beunghar. Mau dibandingkan sebagian keterangan gitu eta teh. Nu beunghar mah prosesna lila sabab dunyana syukur walaupun eta jalma beunghar takwa hisabatana berat. Bujeng-bujeng anu dunya mah bujeng-bujeng anu aya sapertos haram halal oge tetep eta dihisab. Anu urang kacaburan barang anu haram. Palu silakan. Buru-buru urang berapa? Kade urang sadaya cek sebagian keterangan dunya mah gororotun hartina nipu. Makulu urang anu katipu. Kukana ka nyimantan tanyahan dunya kade pokok kana ini urang sadaya. Ya, ukurannya bukan eta yuswa umur ada tapi urang sok di poho kan gitu ya. Kade rasa urang kecontoh asa urang orang kene asa bakal panjang yuswa sedangkan urang teh aya perjanjian jeung malaikat itu iraha aja urang keur di mana urang dicabutnya ruh urang tina jasa. Mari sakit itu orang sadaya kadek. Kamari pasti jelaskan. Nyata dunia mah nyata gororotun. Ata dunia maklunun malwunatun. Dunia mah dilana nyata anu bakal dilana. Wa mapihak jeung perkara anu aya di alam
dunia bakal di mana illa bidzikrillah terkecuali jalma-jalma nu mikir ka Gusti Allah anu moal menang panglatna. Tapi kan mudah-mudahan dijadikeun ahli zikir sakan urang dari anak Gusti Allah. Rupina sakitu bae mangkapi hatur. Mudah-mudahan urang biasa ngajalankeun kutip dina masalah ieu pangaosan sing emun kana diri urang moal salamina di alam dunya. Kan mudah-mudahan di alam dunya terutami nya ieu nagara Indonesia aya dina kabarokahan, aya dina pertulungan Gusti Allah, aya dina keamanan. Mudah-mudahan ulama urang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama kalau mudah-mudahan siap berjuang melaan ulama, melaan agama, melaan negara urang sakuat tenaga. Mudah-mudahan aya dina lindungan Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae kabeh hatur hapunten kasadayana bilih aya dina masalah kelepatan kakirangan hapunten kasadayana. Mudah-mudahan dina saat ayeuna kami sujud taufik hidayah urang sadayana khud masofa wa dan qadar billahi bi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai acana rupina wayahna ilmunya urang marhaba.